Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang alajengkeun ngalogat kitab Al-Hikam halaman 74. Faqatuka laka zatiyatun. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatuka ari mikabutuhna anjeun lakapikeun anjeun zatiyatun eta anu bangsa zat sifat asli ai idza sabata tegesna di mana-mana tumetep naon ana nikmatail ijadi saestuna dua nikmat buktina ijad wal imdad jeung imdad. Ijad diayakeun, imdad ditulungan. Lazimatani atanapi imdad teh mayang dina wujud. Imdad teh mayang dina wujud. Lazimatani eta anu lazim kadua-duana, anu tetep kadua-duana lakapikeun anjeun, anu tumetep kadua-duana lakapikeun anjeun. Wa annaka sareng saestuna anjeun fi dzatika dina dat anjeun adamun eta eueuh. Laulahuma lamun teu aya ari nikmatail ijad wal imdad eta aya ta maujud fal faqatu tah ari faqoh idzan dina nalikana innaka fidatika adam zatiyatun eta nu bangsa zat lakapikeun anjeun wal itiraru sareng ari banget butuh lazimun eta anu tumetep liwujudika pikeun wujud anjeun lihtiajika karana narima butuhna anjeun ilal maula ka pangeran fibtidai wujudika dina kawitan wujudna anjeun ayana anjeun wa fi idamatika sareng dina langgeng wujud sareng dina ngalanggengkeunana wujud alaika anjeun. Lakin hadal itirorut tetapi na ari itu itiror banget butuh yahfa eta samar hadal itiror ala golibin nasi kagalikana kagalibana manusia ka umumna manusia wayag puluna sareng paroho itu golibun nas anhu tina hada ita damat di mana-mana langgeng alaihim ka anas naon sihatu abdanihin sehat badana nas wa kasratu amwalihim sareng loba hartana nas fayagibuna tuluy paroho nas hinaidin dina nalikana damat alaihim sihatu abdanihim ileh anu wa an sifatihim tina sifatna nas adzatiyati nu bangsa zat wa an maulahum sareng jauh ti pangeranna nas payuridu tuluy ngadatangkeun maula alaihim ka nas asbabal itirori kana pirang-pirang sabab banget na butuh ka Allah liudzakira karana ngelingan Allah hum kanas dalika kana ittiror kama seperti perkara kama seperti yang ada musannif wurudul asbabi lapad wurudul asbabi wurudul asbabi ari datangna pirang-pirang sabab ail sabab eta ai sababil itiror tegasna pirang-pirang sabab banget butuh
Wahia sareng ari asbab al umurul qahriyatu eta pirang-pirang perkara nu bangsa maksa min marodin buktina gering wajuin jeung lapar wa atsin jeung haus waharin panas barodin jeung tiris wa goiri dari kasalang salian tinu kabeh salian tim marod ju atshar jeung sejenna deui mudzakiratun eta pirang-pirang anu ngelingan laka ka anjeun bima kana perkara al bawari bazaidatun eta zaidah au bima nalam atau bima nalam hopia ngelingan ka anjeun kana perkara hopia anu samar ma la alaika ka anjeun minha tina pakoh aya pakot itu tegasna pakoh banget butuh wal itirori jeung tegasna banget butuh faida kunta tah di mana-mana bukti anjeun pigoplatin eta tetep dina poho antirorika tina banget butuhna anjeun adati anu bangsa dat wa auroda sareng ngadatangkeun Allah engke jawabna jauh wa auroda sareng ngadatangkeun Allah alika ka anjeun marodon kana gering au pakron atawa pakir itororta tah narima banget butuh anjeun ilaihi ka Allah wa doharot sareng dohir lakapikeun anjeun naon sifatu ka sifat anjeun adatiatun bangsa zat badan kana tina sabadayen bukti sifatuka mugototan eta anu ditutupan angkat diri anjeun bisi hatiku sehat wal jadati jeung sungguh-sungguh fatakumu tuluy ngalakonan anjeun hina idin dina nalikana idtororta ilaihi bihaqil umbudiyati kana hak umbudiyah watad'u sareng ngadoa anjeun uka Allah subhanahu maha suci Allah birob'i dzalika kana ngaleungitkeunana kana dileungitkeunana sifat tuka sifat tuka nu marod jeung sejenna angka ti diri anjeun qala ngadaw sabadum safalihna ulama ina mahamala pastina ngajurung cariosan ba'duhum saha fir'aun pastina ngajurung engke fa'ilna fir'auna ka si fir'aun ala qolihi kana ucapanna fir'aun ana rabbukumul a'la lapad ana rabbukumul a'la kuring teh pangeran aranjeun kabeh cenah nu maha luhur naon tulu tah fa'il tina hamala naon tulul apiati lilana cager walgina jeung sugih jadi anu ngajurung kana nganu ngajurung Fir'aun kana ngucapkeun kuring teh pangeran tah ngakuna pangeran teh kupedah tulul apiyah lilana cager walgina jeung sugih labisa cicing Fir'aun arba'ata sanatin dina 400 taun tu lam yatasodda teu pernah rieut naon rasul sirahna Fir'aun wala hama jeung teu pernah panas naon jismuhu jisimna badanna Fir'aun walam yudrob sareng teu dijadikeun alaihi ka Fir'aun naon irkun kesang teu pernah kesangan teu pernah rieut pernah panas pada atuluy ngaku Fir'aun ar-rububiyata kana sifat pangeran lau ahodat de lamun ngajadikeun ka Fir'aun asyaqiqatu nyeri sabelah sirah asyaqiqatu nyeri sabelah sirah saatan dina sajam wahidatan usahiji sajam
awil malilatu atawa panas dalam, panas di jero, kula yaumin dina setiap poe lasagola tah yakin nungkul ke luka Fir'aun naun dalika itu syaqiqoh ileh anda warububiyati tinggal dina ngaku sifat kepangeranan wahada sareng ari ieu wurud fi haqi golibinas dina hakna kaumuman manusia kagaliban manusia eta gitu eta fi haqi golibinas eta tetep dina gali ena hak kaumuman manusia wa ila jeung lamun teu kitu fal arifuna maka ari jalma-jalma marifat kabeh la yufariqu eta teu misahan hum ka arifun naon musyahadatu fakrihim nyaksi pakir ngarasa pakirna arifun adati nu bangsa zat kama seperti perkara saya tinu bakal datang ma fi qolihi dina dawahan musonib lapad al arifu la yazulu itiraruhu ari jalan marifat eta teu eureun naon itiraruhu banget butuhna arif paha ulai atuh ari itu arifun layah tajuna eta teu mikabutuh arifun ila mudkirin ka anu ngelingan wa inna yusalitu pastina nibakeun sa Allah Gusti Allah nibakeun cenah Allah sa Gusti Allah alaihim ka arifun ashadadal asbaba kana ipana-pana sabab alqahriyatan bangsa maksa litadhara supaya narima dhahir alaihim ka arifun naon alamatu sidiki pirang-pirang ciri naon alamatu sidiki cirina bener fil budiati dina kumaula illa yazidu karena tenambahan hum ka arifun naon alabala balai ila ta'alluqon kecuali cumantel birobihim ka pangeran arifun wa ta'atan sareng taat kecuali taat maksudna illa ta'alluqon illa ta'atan kecuali taat lahu ka rob warujuan sareng kembali ilai karob waliyaksaro jeung supaya loba non sawabuhum pahalana arifun wa ta'dhamma jeung narima agung non manzilatuhum martabatna arifun indallahi munggu Allah bima sabab perkara yadharu anu dhahir ma alaihim ka arifun minaridho tinaridho anillahi ta'ala wa taslim jarang pasrah ilaihi ka Allah benten makalah tapi nyambung keneh wal faqatu sareng ari pakoh butuh mika butuh lahu pikeun si abdu itu si jalma si abdu adzatiyatu di abdu adzatiyatu nu bangsa zat latara pau eta teu bisa ngaleungitkeun hakana faqih naon alawaridu pirang-pirang perkara nu datang wahada sareng ari ieu muta'alliqun eta nu cumantel biqolihi nya ieu makalah fal faqatu dzatiyatu muta'alliqun eta nu cumantel biqoli kana dawahan musannif faqatu kal kadzatiyatu ai itiraruka tegasna ari mika butuhna anjeun lazimun eta anu tumetep liwujudika pikeun wujud anjeun wa in kunta jeung sanajan bukti anjeun kunian eta nu beunghar sanajan beunghar tetep urang mika butuh ka Gusti Allah sabab urang ditetepkeun dina wujud diayakeun urang teh tetep ayana teh mika butuh kana pitulung Allah bisa jadi dileungitkeun deui ku Allah dimautkeun deui ku Allah mah tetepna urang mika butuh ka Allah biwujudi nikmataini ku sabab wujud dua nikmat al-madkurata ini anu saritakeun kaduana nikmat ijad nikmat imdad paina dalika maka saestuna nikmat taeni amrun eta perkara mana bete
amru eta perkara dinu mangsa anyar datang. Latar pak latu zilu tengah lengitkeun hakana umur non al umurul arodiyah pirang-pirang perkara anu pirang-pirang perkara anu mangsa datang. Pama atu hari perkara ya sulu anu hasil lak piklil abdi pikeun abdi minasihati tina nasihat wal gina jeung sugih wal qudrati jeung kawasa hatta yasiro sehingga yen jadi naul asya'u pirang-pirang perkara kuluha tegasna sadayana asya tau uyadihi eta turut kana kakawasanana abdu la yuzilu tengah leungit gentah tengah leungitkeun ha ma alfa kota ma tengah leungitkeun ma alfa kota kana butuh ada tiata bangsa zat liano kana sesona kalakuan ya juju eta menang wenang fi ta'ala di Allah taala naon ayuzila yen ngaleungitkeun Allah dalika kana madkur wa yubdila sareng yen ngagantikeun Allah kana madkur biditihi ku sabalikna zalik al muqtadi anu ngamistikeun did lil ibtiqori karena ngarasa butuh wal itirori jeung tegasna banget butuh wallahu alam.